wah kita ngomong jam-jam dengan gedean dia Hey. Oh ya Lord. Dari sila kita irung je kumaha gede-gede teuing. Bakat tingku gede eta jadi kuno kita ka bedol ka hareup. Jika kokol sia. Jika dia ka dieu. Uduk naon? Kayaknya bakai. Adik mungkin Indonesia. Irung patut diteguran kabina-bina teuing. Bakaning irung aing teh unger. Ieu teh nu kapararana. Ieu teh untuk kapararana. Ieu teh de kalemur manusia ngilu sae marah perang godogan. Marebutkeun naon? Marebutkeun naon? Marebutkeun awewe. Naon kali awewe? Seji. Awewe teh jenis kelamin pasangan lalaki. Kusaha eta awewe teh? Jadi kita kena tungtung aing sini ngomong teh berdunungan urang. Dua anak sekalian ani jeung lajeng jeung dikawin. Kusaha teh? Kudunungan iraha teh. Gaji diam. Belah mana diukna? Jangan dulu. Cing, miring sakedik. Uluk. Jika orang si eta diduhan unik karena bungut. Mone sasaladek eta diuk teh. Saladek tenang panuris gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi kaki tim eta pangamu. Gaduh. Hiji ageng pangamung bubar gabel, nu hiji masakana jika gedang, anu hiji waosna ketembung teras. Anjing. Anu hiji deui irungna gede sabelah liang irung. Yang jibatan sia leungeun panjang sabelah suku panjang sabelah. Astagfirullah. Ulah sok ngalede. Ulah sok ngalede. Keciptaan Allah sami jeung ngahina ka Allah na pribadi. Eta mah bisa eta mah. Macam sia ulah ngalede ka baju rajuh. Eta cili percis kupu-kupu si rama-rama. Eueuh kulianeun karoreng patut dulur-dulur aing iwaji aing nu pangkasepna. Ulah sok hareureuy wae. Sapat lamun heureuy wae moal bener. Angguran macing saregep dina waktu ayeuna. Sabab sakedeung deui urang nuan komano di dunungan. Lamun geus aya di dunungan mah pasti geus aya komano. Pasti joh dunungan.
kan ya. Pindah video ya. Jeung mandirikeun maneh jeung ku biwir si itu nya kamina-mina deui jeung salah jeung naon repuk jukung sauyuna salarea tah cara si ieu tah jeung si itu si ieu tah bareng jeung si ieu kompak anjing geus jiduhan deui wae anjing ieu teh bade wayah kumaha miosna Kang dari nunggu Homano ti Gusti Pati. Ayeuna Gusti Pati keur nyapangan heula guruna ku anjeun. Bisi aya ilmu kasikur-sikur pangabisan nu can katalaah pangartian nu kalilih-lilih. Ya mak ya. Bari nungguan kumaha mun urang berbalas panjuri. Kumaha lamun berbalas panjut bisa jadi kurang sisiniran bisa jadi bisa maneh heula jadi kon ku salarea sok bisa jadi rinci kencang sana tepi sana sawalo naon deui sina sidik pisan wing sipit jiga enelo kini kuang belekok di sisi pantai naon deui sina ni nuju tuang dibokok teh kalaka santai we ngajentul nyaha nya ni geus monge saya sendirian bukan bawa jangan dibungkus kalau dibungkus hilang sarinya naon sina punya pacar jangan diputus terus kalau diputus sakit hatinya kapiting katojo bulan kokosan bantun ti lampi sapeting asa sabulan ngantosan sangu teu acan kapagu Kecimangu diderenten terus kadago terus ke Sumedang di Sumedang terus ke Kuningan di Kuningan terus ke Subang di Subang teh kebenaran aya pacilingan naon sebagai jika pacilingan ku Sabang nyeri budeng dipaheula ke pacilingan terus malahan jalan menyewatir gitu ay terus jalan teh manehna diuk
bari merenyeng naon keusina modal pena karpe jadi bebek icik dimakan buaya. Cewek cantik siapa yang punya? Beli kamper ke kios. Yang disini berbios. Kayak hiu, apa hoai? Hayo hai. Arai kawat pacok nu belok. Syawat gitu loh. Bagi cek. Nah temanku Ikan hiu ada di laut. Naon kusina murayut. Ikan hiu. Ikan hiu. Ikan hiu. Ikan kakap. Namun dibulung syukit ke abun. Aduh, kesebun dengan dahar bulung kakap. Julur hadiah euy. Bawa bedog geris kangkang kolewang tumak jeung sajabana. Hege. Buruk hadiah euy. Siapa teh mawa tumak si eta? Kelaka mawa corong petik ngamen beureunya. Ya, bener. Bid'ah.
Jaya teh bina-bina teuing anjing. Keterlaluan kumaha lamun cili aing ketos ieu teh. Sia. Ya. Mun kita di gadinya deh. Aya genahan meureun. Iya. Oh. Oh. Oh yes. Oh. Oh, lu namanya. Oh, Dewi Persik. Oh, nyukwe. Oh. Menuju ke bawah angin puting baliwang sering beren mengaduk kuning parem alah lupang anyak apa ya ini apa yang ada mama mengendayana ada mama mang aneh amang namang gitu itu amang adik ngomong dia aing ngomong ya mak aung udah kudu ka hati oh dia mau uluyan ae uluyan ae pangesto atuh pangesto itu ujang tamang agul syukur alhamdulillah lebay iludeng kepang kata daya ulang ngengel engah ibu-ibu bapak-bapak kung papayun langkung pipayun nah assalamualaikum alaikum ahi abau kadeng aung dia deh ai masalah nu assalamualaikum nama keun bae ngan eta tawar wabah katuna salah alah aung wabarakatuh nah gitu naon abau kadeng lain wabarakatuh aung atuh wabarakatuh Roma jolang ae maneh nu jorang dia bening naon auk atuh ya ngamejaan lain wabarakatuh alhamdulillah iludeng popang kata dayana ala kenggemal kita tisan bibirna dewe udah ili ada dua di dalangan usi eta tah bila deh dina lalaka hilang alat kemerdekaan Republik Indonesia anu kagemuk ku apaan gemuk dia mau lihat ayah ni mah aing ngomong dia Allah oh dia mau lihat ayah aing lain kali ngamejaan dah itu Allah anjing ong aing ngomong moal atuh moal ini mah rek jempe rek jempe nama aing ngomong pe adik tinggal aing nama
uluyan. Lain ngaheureyan pagahan. Pagahan itu. Kumaha nu pagahan. Supaya hasil berbedaan teh. Gue ngelawan wae di bejaan teh. Kang geo. Maneh edan. Aning ya. Aning. Bincang goreng matut. Maneh goreng dodongis. Geo. Edan. Bincang jabik. Maneh gondrong. Adek aing mah dia. Jadi cacap maneh ku aing. Geo. Edan sia. Mbe aing deuk nani ah. Kos becus wae. Ani Lagu naon rek ieu teh? lagu Omai Lama. Lagu naon Roma Irama? Nah, Naon judulna? judulna Nya. anu terbaru Mikaan Hadi Omai Lama. Judulna? Judulna Judulna? Udulna Lain judulna. Aduh. Judulna. Oh, judulna Aluluda. Tan Roma Irama jaleuleja. Anu anyar sia teh. Anyar. Nah, Ketika atuh bisa. engekeun. Uni utus Abu buat acara kat Anger Tengah yang aik hati yang bagel-bagel. Yo. Beda. Engekeun cah. Yo. Aluluda. Dola maman ko. Enak. Gila eta. Lele ba. Kuting nani nang nong nong. Oh. Halus enakeun anjing ah. Eta teh enakeun mah enakeun. Ya enakeun ya. Enakeun jeung torek mah. Anjing ya. Udah tuh, hari eta kata-kata lagi salah atuh. Alah wah. Artikulasinya sing bentes. Ingat wah. Lain aululu, lain itu. Jama hili ka aing. Lain siri kudu bener. Aing ngomong ke Allah teteh. Anjing ah. Lain daek di Aing pepagahan. aing ngomong Allah teteh. Aing alagu Allah teteh. Udah salah atuh kata-kata. Jama uluyan aing jama. Lain ngaheureyan ngabejaan. Daan. Kuduna kumaha ge. Kudu nama kieu yeuh sing bentes. Jalulu, ja. Dikenaun anjing. Lain kalatur ngahina, ai manehna subang wae geuna lagu teh. Wah. Jalulu, ja. Alulu. Da. Enakeun aing. Kan kaduana lain lundak dada maman lain. Hah? Lain lundak dada maman. Lain anjing. Iya tuh. Tulak tuja eman. Go. Lain itu tang. Lain ludak rumah maman. Tulak tuja maman. Da. Itu tang. Sereuh leuweung bae. Hah? Sereuh leuweung bae. Lulu wong ba. Enakeun anjing. Kucing katinggal song-song. Mau anjing ah. Beluna. Nau karunya kesah. Beluna ka uting. Nah, pakai karunya. Tinggal tong uting anjing. Ada lah. Duaka dia. Lain doraka. Duaka. Lalabu atuh tama. Aku ge dah dua we uting hayang hilup. Mana mereka ucing karunya. Mereka panayagan hare-hare. Ya kan kageluhur anjing. Yo. Ai di mejaan ngalawan wae. Aneh balik mah. Siap ai ditokokeun. Ingang wae mah. Bae mah. Ya mah aing ngomong alak ae. Lain galak wae di papagan ngalawan wae. Aing ngomong ulah wae. Janggeo ya. Sia edan lain gelo. Ngomong ge ulah ae. Lain ulah sing balik. Apa? Apa naon
menjaga saha malah menyahan moal. Bapak saha? Bapak aing ini. Anu saot sararega apal. Ayo. Mama. Aduh mama menyahan dia moal buka bapak tere mana mau kawin deui. Anjing ya. Bejaga dia bapak cari aing anjing ya. Saha? Bapak tere teh saha ngaranna? Ngaranna Sedeng anjing. Seng. Sedeng. Bejakeun jaga Kang Herman ya. Kang Herman nyaho ka urang bejakeun ka Cecep ya. Cecep mana? Cecep panitia. Geus ka urang mere rokok. Bejakeun ka Mangkus Bubur Yuyu ya. Kamu Mangkus Bubur Yuyu kita tadi geus mere rokok nu teh. Kasaha? Badores bejakeun ya. Badores ge nyaho mane mah. Canggeo. Mane edan. Bincang goreng aptut ya. Reno donges. Bincang jelema dolaka jeung. Bincang jabrik ya. Sia gondrong anjing. Dino akeun ku aing sia. Maneh sia. Naon? Dino dak bawal anjing. Didoakeun mane sing burut sia sing burut. Sing dibentar gelap. Mana cing naon? Cing bengal. Anjing moal ya. Ayo, entoknya tinggal enu mau. Tapi balado entok ge. Jang geo. Sia edan. Aduh, kang lu meuli aya aduh. Nah, Kalawan wae tuh. ya malak aya aduh, kang. Jang bagol atuh. Ujang hideng atuh. Hideng enggak? Hideng. Jang kasep. Ujang ganteng. Jang soleh. Ujang iman. Jang heman. Ujang oge nyaah. Jang nyari. Ujang oge meni pantes. Jang bager tapi rada gelo-gelo. Itu bisa mainan. Anjing ya. Anjing ngalawan wae. Rogu ya aing ya. Anjing rogu. Udah ada. Anjing. Keos ya. Awas ya, Jang. Kenyang awas nanti. Dijakeun ya. Kasaha? Gawe. Bakal mampang ngalet ngengkeuy ngapanalet. Kayu agung babar wite samiaren pel pagodong. Iya rempel. Ya, hidup Raden Tresna gimana? Hidup jago saya mana? Hidup. Mangan kepakalangan ya. Kurang teuing baru.
Cepat panitia ada ngumumkeun batur. Hege. Mangga ka para pamiron Supardos didamukeun ieu panggilan ti kaula. Hege. Undian anu kahiji dikengengkeun ku Mahaprabu Rambut Julung saking Nagara Ambarawa. Iya, hidup Prabu Julung, hidup Prabu Julung, hidup Prabu Julung, hidup Prabu Julung. Supados rebet kapal kalangan saya. Simpatisan. Hege. Aturan sasupina saya. Berabijilkeun jago saibara. Sagarana jago saibara. Jenengan teh Arya Gandamana. Berabijilkeun si Gandamana ti kamar jagona. Dewi Drupadi, Dewi Srikandi, adilan cek bakal dikondol ku kaula Prabu Rambut Julung di Nagara Ambarawa. Wayahna anjeun bakal dicanung jadi nomor 156 geus. Nuhun. Kasaderek Rambut Julung. Kunapa Tresna Jumana? Nah salira karantos uninga karena syarat-syarat saemara anu geus ditantoskeun ku dia. Geus hafal kaula. Geus hafal kaula. Hiji. Di mana gelut perang godongan dibenerkeun mawa pakara. Kaya ninggal. Peduk toak deui dekol deui kapak deui kangkang olewang keris gede-gede ka keris jarum sapotong jadi bener ke dibawa ka pakalangan syarat anu kadua jadi bener ke dina mangesan gelut ogo bengelan pati ngabadu belarangan deui nyekek deui nyelok panon Digang angan halus. Di mana ayah korban peminat atau jago saya marah dari bener ke? Ayah tuntutan di negara ke negara bebas sirahul. Saya. Sawalina saya ngagunakeun katimulan kagagahan kasaktian sareng kamandagunaan. Mesti kebel wae nasib nasi kana marah. Tega lara saya aing tega. Tega pati sarira aing tega mana kasar derek paragiangga Supados dipilih kula bubuhun ka jero siap mangga para panega Supados muka lawang pantok kabar nyago
berasa makin nganung bapak nu juga gede-gede sampai pae sabab Drupadi ke saya di ramalan bahkan jadi pemajikan daulat. Namun gitu carana kena disemplakeun letak-takeun cacing kadu gaula. Pekatu salamar keluar titis satetes bisa raga cing nyawa gaula teu kitu teu bisa. Geus tadi udah. Kenapa? Mundur awak mare. Mudah-mudahan paman mugia aya dina penagdeun anu. Ya mudah-mudahan. Iya, jadi hidup jago hidup. Mudah-mudahan baik anak kaula anu diparebutkeun Drupadi jeung Srikandi. Mudah-mudahan saya cing menang lalaki satria piningit. Karena mana? Kenapa Rabu Cilu? Tega lara awak pada lewat lainnya. Kaulah tega. Bani. Kaulah tega. Gede-gede sampai modal jahat siapa. Wah! Hebat tingkah wah. Berapa siapa? Tangan jago. Suku tenaga anjen tapi kematian acanaya. Wah, hina siap. Wah, udah siapin. Wah, wah, balik namanya oi. Era oi era. Rasa kita balik ke sini. Balik beye. Allah. Balik ke pamanas sendiri kita. Beye oi adalah. Maksa kudeui. Maksa kudeui atuh. Tinggalikeun ronde kadua. Yakin sigana manah bakal ngacalon di ronde kedua. Pelajaran yang ketat. Ada orang pintar. Ingin negara jongger nafsu gila-gila lirsa peringkat gulana undang-undang ngantika kanda mana
Wawilian kasorang tapi kaulah pundak sina. Senajan hamu pintar orang kategar bisa mungkin langit gamah cumantara. Kapura tatiawadi dipasakakan sela pertulakan sana. Sela hartina pengajian. Dan sana mas rajan bobot muskati akurat tatiamu geli. Kanca tandingan kanca.
Hidup, cukup. Ya kumaha deh. Kepret ku Allah. Gusti. Kamu sakit eta darah tina pangamungsat tina bahar. Kaula teh acan tiasa monis kawon sareng keenga sate acan di etangan di hiji nepi ka 5. Di mana-mana sate acan mincah kana etangan ka 5, tapi ieu pamilon gugah deui nganu hartos aya kawanteun. Masih kene aya kawani. Jika teh etangan hayau. Hiji. Dua. Rupani aku cinta padamu. Jika nomor ngajodoh gelis. Tilu. Opat. Aya kawani kene tuh. Dina etangan kaopat salira parantos juga ini nganu hartos salira aya kene kawani. Di negara kaula ge masih kene loba awewe nu can kakawin. Balik koy. Kan bae teu jodoh di dunia sugan jodoh di akhirat gelis rupani di kantor linggih gelis onsu. Aku mohon laksa ketika para paman altos sekedap untuk waktu panitia. Aya kene waktu karek jam 3 ya, 2 jam deui betul. Sadeui anu kagiliran waktu dinten ka hiji nomor 3 ya. Mangga hasil undian nunjukkeun undian anu kagiliran dinten ka hiji nomor 3 teh aya sanes tina ingkang haningali ingkang hamidangan kita kagila-gila gonera mengapa ngayuda memperan ia mengadat cacakan kaula datang ka ieu negara karek 2 poe tapi kaula langsung kagiliran dina poe ka hiji nun Baginda Maharaja mudah-mudahan ieu 2 putri cing kagonol ku haula. Mudah-mudahan cing janten pikarwaeun salira. Hei, kada mana coba-coba urang pada anu tilu ampar tiga. Urang perang diri ka mana perang toya ka mana? Diri ka mana perang sabda sari gunung. Toya ka mana perang sabda sari segara. Nem pada nem perjiwa loka permana anak menak tunggal anak menak anak cacat tunggal anak.
sapanjang gelut deh Wah, ditempuan we ku kaula kenca katuh tukang hari Yang sangat inget kapanawa anu geus pararae Yudhistira Bima Arjuna nakula jeung Sadewa kamina-mina ti urang-urang astina nepi ka tega cacakan ka dulur komo lamun kadeungeun-deungeun dina poe kasalapan Panawa geheng tutung dituruk dipoleh sigala-gala eta dina pikiran sugan we kaula aya bunukan Panawa tapi leuweh dipapantes teh bari lalajo dina ieu saemara jenak bari jeung masih keneh nonoman Panawa nepi ka goreng ngiwi tinggal waasna we tinggal nineungna Panawa dan mana kenapa iya wakil ya bete hese bete capek urang paseak lu nah kumah gitu karena tiruk sakawa kumaha lamun urang nyadewara nyadewara kumaha urang nyadewara urang etik dimana aja dikepuk ku haula langsung ngacolot langsung teinget sangkan Drupani yang sekali bisa ke bawah haula ya butuh duit seberapa miliar awak mana butuh emas seberapa kilonya mau ditransfer ke haula haula lain satria mulia haula nu patuh taat kena aturan di hukum negara jeulaanan iman haula kudu digadekeun kana barang saeutik jeulaanan iman haula ditukerkeun kana duit saeutik bodoh sia yang tiba sananya kudu ngacolorena waktu ayeuna aya halangan nepikeun haula tok mati ciwaraga tega awak maneh haula tega mati haula tega wah bayar gitu kamu bangsa siluman leungit tanpa lebih hilang tanpa gerana leungit batur kade jago kade bisa ngabawahan batur sahaja ieu kaula Senopati Darwa Siti Nagara unggul tauna pieu pati nangeureun sia jeung lumpat ka mana sia jeung dipasahkeun apa moal eta awewe jering ya coba
bangsa siluman. Abang juri goy. Paman dari mana? Wah, kadek paman eta bangsa siluman. Masih giatlah cinta di hati. Pinter kahiji. Ditungtungan bari waktu 145 mangsana dinten kahiji bade ditutup sok sanaos di nagara siluman pati darumukan lan senopati darwasi lewitan belum hilang tanpa karena Ngajamat banget cek ngajaga keluar di mulai seni sudah ada anu mulia ayu rampang sayup yang sauyunan hasenian balap pamiaran tawa yang golek anu mulia jejerena mulyana masa pribadi muka buku ada dangdutin bakat seniman Bojong ka Purwakarta. Dalam ka desa. Pati banget. Kapanitan menang. Puja rasa. Ay, letih terima kasih. Karenas emang tadasna. Donasi dikerepi. Kagagalan puasa. cita-cita sangat maksud hanya ngajujung pribadi seni Sunda anu mulia ayo nampak saluyu jangan sauyunan kesenian jadi ciri cicirin mah mulia nabasa kaukur harakat seiman
balik nabuhanana sing horeng panayagan aing penting ieu ti kebon binatang unggul aya nu jadi emeh aya nu jadi doma aya nu jadi hayam aya oge nu jadi ucing baku isya dasar seniman cangkang unggul udah amak-amakan saat kan amak-amakan di sana baik syahnu moal amak aja naon buku heula mimitina beda dewek jelema sangsara beda dewek di RT acan tempo sidawala ngikeun lancar mulus kurumuy we dewek naon maksudna sia teh lamun geuleuh-geuleuh kunaon lamun ngewak-ngewak kunaon terhadap beliau ini eta amak teh amak kasaha nu buku heula tuh amakna kasaha heula moal yang diri juga deuleuh sia aing ge nyaho sia mah butuh duit hayang dibayar ku aing eta kita ngarti geuningan urusan duit belakangan sang di mana-mana oge belakang-belakangan can kejadian cepet mayar senajan nepi ka toto senang mau urung diganti ku aing dan kejadian cepet main kena sia mah nyeun gara-gara lain yang gara-gara akan mau nyeun gara-gara mah nyangan pucuk jigirang teh murang kali ceurik teh nangis keun we buru-buru ai sinungna kanya buat bapana ya biar nu nyawer ka dewek euy 10 ribuan jeung 5 ribuan moal dianggap ku aing mah naon nyawer 5 ribu 10 ribu disaha namanya deh Haji Empeh di Bapak Haji Empeh kojona nya alhamdulillah lah sak ya oge jeung amak-amakan nu meuni kitu we ngahiburakan tingali para penggemar dewek mah tiap-tiap bijil dewek dialung-alungkeun duit teh disawer-sawerkeun ka dewek hiji pertanda eta teh cinta ka dewek senajan lakon alus si cepot teh bijil mah rame deuleuh sia dewek teh selebritis pada nungguan pada ngarep-ngarep nyawer mah dina Pancasila nyawer ada ayeuna nayaga hianat terus ka dewek tiap-tiap aing bijil teh boleh hianat jadi oknum pada dewek jelema sangsara ieu pangeran oge mandangna ka manusia teh lain ku beunghar lain ku kasepna lain ku halusna rupa belegu tapi ku kabersihan hatena nah atuh si lain tukang di kasalahan sakitu mah hampura we sia mah ayeuna di hampura penting isu kitu deui ka aing teh di kasalahan sakitu dijadikeun si pake leuheung pake ke jebatan buuk juga buuk jagung jeung mah ieu sakitu alusna hampura we tukang da jeung saha deui si beda hampura beunang dipenta kasalahan dijieun-jieun sia mah ada rumah sawe rumah salah di merdeka teuing hirup teh kudu merdeka cang ai merdeka teh bebas bebaskeun eta hate ulah dengki wae si laing teh nangap dengki ka urang berasa gitu urang merdeka teh kudu luar jero deuleu nah calon neraka aing ge apal sia mah batin geus nu apal we calon apal kabeh nayaga mah kulianeunana pangna apal nayaga bakal ka neraka kumaha ci bola kumaha ci dongengna pangna dewek apal pan kungsi dianyangkeun ka akhirat aing mah kungsi pae kungsi pae belegu pae ka akhirat tuh pan pae lain bisa hari teh bisa gering panas bisa sasar dewek bisa dianyangkeun bisa di alam naon di
bawa ulin ku malaikat malaikat sakit ulin heh bisa gering panas juga tidak nyabut nyawa malaikat ka dewek lain nyabut hunduh lalu meniruas dewek ku gergaliging panas tiris sasar ku kaya bok dia cahaya bodas murumput dewek kita woy murumput ka kanyut-kanyut murumput bukan digusoak sih teh aduh luasa itu cepot tapi juga ka dewek woy ayo ngecek dia ulah hamid ya kaulah datang cepot ya kejebut maneh masa gede dosa mereka ampun cisade ya teh dewek malaikat aduh alhamdulillah kat dewek kat itu malaikat belum gitu dewek mah dulur ke malaikat teh dulur di mana pajak kakina astagfirullahaladzim dak itu teh nyaho ilmu teh sia mah kumpul da dewek minang SMS-an jeung para malaikat minang silaturahim di saban waktu saban geus salat deuk sare hudang sare deuk init-initan nempo panon poe da sidik aya pengurusna para malaikat salaman geuwat bisi laing teh mun aya panon poe teh assalamualaikum ya malaikat syamsi rahmatullahi wabarakatuh cak dewek mah wawuh rumuy bulan assalamualaikum ya malaikat komar rahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ya malaikat arham ya malaikat tarruhi ya malaikat rahmat ya malaikat basyar mubashir tuh Allahumma ya Jabrailu ya Minkailu ya Israfilu ya Ijrailu ya Adidu ya Raqibu ya Munkaru ya Nakiru ya Maliku ya Ridwanu rahmatullahi wabarakatuh yo apa matak apa itu malaikat naon teh segala teh kaulah teh malaikat Jibril naon tukang suuk sih teh mengantarkan rezeki nepikeun wahyu ka Kangjeng Nabi Muhammad da ku malaikat Jibril ngadugikeun wahyu teh wahyu anu diwahyukeun deui wahyu tukang cukur lain astagfirullahaladzim lain wahyu tukang cukur beleguk masih teh mana karep wae Aisyah agama Islam lain Islam rek salat tara jika salat subuh sabar rakaat genep akur jeung aing euy belek 2 rakaat di mana-mana ge beleguk sia teh bener rakaat alhamdulillah dewek eta pelesir di bawah turni cepot cenah hayu urang ulin keur conto terus bejakeun ke batur-batur maneh nu masih keneh hariru yen kudu yakin ka alam akhirat kudu yakin ka surga jeung ka neraka teh aya bener keur manusia ulah dimang-mangan deui cepot kitu di bawah ulin kumaha cenah nepok naon di itu ka dieu ci dewek teh ah hibur we cenah sih kok kana ojek ci dewek teh ayo cenah milu diapot ku dewek cepot cenah eta mah euy dewek teh beri penasaran sieun mongko terengkel ketemu malaikat beli syur hibur langit ka hiji ka dua ka tilu ka tujuh rai teh leueuy alam neraka anjir aduh tapi kan neraka Jang, mau kudu rek salat teh oge euy. Baheap rek di kalawang pantun lagi panas di euy. akan dijebus ke neraka Yo beleguk, tidak can pae aing mah. Kita mah golakna euy anjir, cing goleledu kita cing roceak di mah euy neraka ainar teh sieuneu. Eka teh maneh di nu ngaduruk maneh teh maneh kalakuan maneh sorangan tuh. Ratu moal ngahukum pamarentah moal bisa. Komo pangeran moal deuk ngadoliman ka manusia. Ngan diri maneh sorangan anu ngadoliman jeung nyiksa diri sorangan tuh nya eta mah euy amit-amit kang euy aduh eta dina neraka we dulu euy aya jelema nyabokan maneh cang cukur wah
dicobokan ke sorangan, ditanyakan ke sorangan, bogoakan sorangan, minta tulung. Tenggul 10 kali tenggelan mulai getih campurnana di kamar rotok kulit jeung dagingna teh tinggal tulang sabulan deui kitu wah can kata tulang teh heureul kita ninggalan sorangan leungeun Pelenu wah dikabeak tinggal tulang bijil deui kulit jeung daging teh jadi gini-gini dewek istighfar di harita jauh ingat kena hutang dewek di harita teh sebab naon sih kena hutang teh seumur dia dewek can kungsi mayar hutang minjem kerap dewek teh eta ditanyakeun ku akang naon penasaran ditanyakeun ku dewek teh ceuk dewek teh kat ceuk dewek teh eta teh naon dosana keur hirup di alam dunyana ceuk dewek kitu tukang naon ceuk teh ka kitu-kitu teh nyabokan maneh tah cepot bejakeun ka jelema anu harirup keneh ieu teh dosana teh keur di alam dunyana teh hirupna teh ieu teh tukang kenang alah sia agoy ka neraka maneh deuleu apa ke jeung nyabokan eta kulit muning eta teh kulit domba ditepakan ku maneh dicabokan ku maneh jadi males malukana bener cak kitu aduh eta mah euy jol inget ke tukang kenang dewek euy ka agoy ka Berlin euy SMS ku dewek teh harita teh di neraka tadi SMS nepi teh goy aya kade goy kudu bismillah heula memang kenang teh euy mipit amit heula jang aya deui nu mekrekan inung suku euy ramo-ramona kabeh ti mimiti ramo leungeun pika ramo suku wah ditakolan ku sorangan euy pika pejet dieu ka parareta ditengeulan ku kalu walah eta mah euy gejret wah juga pepetek dieu euy kabeh ramona teh pejet euy can sukuna anjir si dewek teh euy ditanyakeun deui ku dewek teh cing cekat naon dosana eta jelema teh da eta teh tukang saron keur hirup teh nah di harita dewek nyaho pinarakaeun unggul sia teh najaga eta lalaki unggul di neraka aya oge nu nakolan sirah ku palu euy kapejan huluna teh bula tukang goong eta mah dan aya deui anu mekrekan huntu ku palu euy eta mah euy bika cara roprok ke buliar di betih tina sumutna jegur huntu teh aningnya sensitif bermali kubari linu nih huntu teh bayangkeun geus laing kamari takolan ku palu kita mau goak teh euy oh dikan nolol teh bibirna teh jeung huntuna oh tah eta teh cenah di alam dunya teh tukang gamang cenah eta teh cepo untuna geus nemperet ciri teh enak keneh untuk tukang gamang kemana nih ya ada saya mah gitu coba ninggalkeun ancak nu mujitan maneh aya cak beuh nyerok panon mujitan maneh euy ku peso eta mah tukang rebab cenah aya deui awewe cang euy persis kuntilanak Sundar bolong cang molongo deui tina puteung nepi ka tongong teh euy barak kobros buuk gering piwi ka dieu ka hareup cang panon segede jengkol euy bari getih tina panon tina irung tina ceui tina baham sabeula nyekelan ieu cang euy nyepeng halu bibir di dagoran ku halu mangga duma aduh garing kiwi percis kuntilanak euy bari ngagulutuk-gulutuk ka dorong-dorong ban serep teh ban ieu teh ning beko teh nu gede sabeula ngagorong-gorong ban sabeula ngaragokan wiwir ku halu ditanyakeun di belakang eta teh naon dosana kat ceuk dewek teh da eta teh juru kawi cenah di dunyana teh tukang sinen cenah matak tong naik cang ieu boga majikan ka sinen teh cang serahkeun buru-buru euy eta nama kitu ngagorong-gorong ngagorongkeun ban naon ban serep apan make gelung wae dahuluna teh geuning je bukal su teh ari halu
Halo, kapan halo termik dulu saya binakan nama. Ya gitu. Tangan di neraka lumpur nih Terbuat caga, terbuat lila di neraka cewek mah. Cing cekat, ampun talu, soak yang khawatir nempon lagi. Mending ke surga we cing teh hayang ulin. Hayu saya cepat hayang ke surga mana? Saya cing malaikat teh. Penasaran dewek mah yang ke surga Firdaus cing dewek teh kan. Numpang suci namanya. Hayu sana naik dikeuna tak naik deui dewek jeuh. Geus Superman we teh malaikat geus syur. Tayu cenah lawang surga Firdaus barang dibukakeun eta kanto anjir seungitnya ngadaling di kastori nya moal anjir. Eueuh parfum di dunya mah naon-naonna secangna. Seungitna luar biasa cangeuy. Tadi dia cenah cepot nongong dina jendela cenah. Kita ong teh anjir cangeuy aduh. Kumaha aya Abung cepat kenikmatan surga deuleu cangeuy pikeun jalma-jalma nu iman takwa ka pangeran nu sumra diri ka pangeran cang. Allah semata. Anjir. Aya hiji pameget euy. Make celana ponok. Make kaos sang-sang. Dina kasur deuleu kang cangeuy. Dina kasur alaga teh agringnya. Hijieuna tina emas deuleu cangeuy. Bantalna tina emas, gugulingna tina emas, simutna tina emas, kolorna ge tina emas, cangeuy ketemu ku dewe. Kaos sang-sangna tina emas. Diriung ku para widadari nu geulis kawanti-wanti endah ka bida-bina cangeuy. Eta widadari teh anu ngahuapan, anu ngapetan, ngageberan, anu mencetan. Waduh, rupa-rupa cangeuy. Kita make naon bidadari? Bidadari teh eueuh di dunya mah Dewi Persik kita ikukeunana kegeunisan aja. Oh, bandingna nu cangeuy. Oke, kutang jeung cangcut eta bidadari. Cungcat naon? Utangna tina naon? Kutangna tina emas koneng. Satu hese mencet. Beda deui kutang di sawarga mah belegum. Jeung dipencet sedekna naon sia teh. Nya, da sia mah da moal asup ka surga di neraka cik aya ge sia mah. Eta yang celana mah celana. Cangcutna tina emas cangeuy aduh. Hese merosotkeun we. Teu nya sia mah denger sae. Pantas sia asupeun ka neraka ge sia mah. Mata. Make emas ieu kongkorongna geus dileungeun. Kongkorong emas, geulangna geulang emas. Antingna anting emas, genggena genggeng emas. Buah-buahan apel, cangeuy melon, anggur, kadu, jeruk kabeh tina emas cangeuy. Barang dileret dikuliring euy. Tukang baso emas unggul cangeuy. Ya Mas Ari, Mas Joni, Mas Mirin, Mas Yanto, Mas Ano, Mas Ahmad. Emas unggul. Eta ninggalieun eta. Eta dewek barang nyidik-nyidik euy. Mata simeuteun dewek teu ngicep-ngicep bari Allahok anjir. Subhanallah, bagja teman pikeun manusia nu iman takwa ka pangeran, anu semerah diri salawasna ka pangeran, anu ngabdi salawasna ka pangeran. Bagja eta mah dewek keur ngomong sorangan kitu joret eta ka dewek euy. Aduh, cang eta lalaki anu keur pencetan widadari ngaleret ka dewek anjir, cang. Aduh. Unika sepir dewa anu karek lumungsur ti kahyangan cang. Barang ngaleret ka dewek nyeh teh seuri eta euy. Lalaki anu keur pencetan teh ketempo huntuna koneng ku dewek cang. Kulat bungkul. Lain kulat emas blegug si teh. Aduh, hebat Eta. kasena bandingna deuleuy. Ku dewek ditanyakeun ka malaikat. Kenapa teu ditanyakeun geus pasti. Pasti saha? Anu kaset jeung nu soleh kitu mah iwal di tukang alok. Sia mah dina kelak neraka deuleu. Cek aing oge cang euy. Dikeburuskeun kana. Tukang Komo satri mileotan eta mongna teh. Di bajuran pecai panas teh ngagolak. Di neraka teh. Da balai lalakina tukang satri Ada ceritanya kucing dekat naon teh saha jelema teh naon gawena di alam dunya teh. naon cenah. Eta malaikat tah cepot eta teh manusia tukang ngabungahkeun batur. Tukang ngajelemakeun jelema sok nulung kanu butuh nalang kanu susah nganteur kanu sieun.
belasan asihan dedehannya ahan tukang jakat tukang sedekah tara lesot salatna tukang ngabungahkeun batur saban putih naon teh gawena saha teh eta teh dalang alhamdulillahirabbil alamin jeung dewek ge euy masih di neraka nangin tadi duduk dalam di neraka ya siapa kitu wilujeng we mentok sirik belegu siapa wilujeng ngoja di neraka dulu dalam masih dikeun jadi arangna cek keterangan sing saha manusia anu sok ngabungahkeun batur calon surga tuh ayeuna akang ka sawarga terus dalam ka sawarga nayaga ka neraka irek nabeur rek kumaha di tah teh bodeg nabeu wayana si lain dijemput disampeur ke rombongan gitu kena elep ayeuna aya ada di neraka bakal nabeu di akhirat oge cek keterangan dari manusia mah kumaha keur di dunya na mun di dunya na lolong gajuna teh lamun ripuh-ripuh gajuna teh lamun sasar nya lamun salamet gajuna teh yo nya gitu cek dewek oge nabeuna di mana engke teh bakal ngaresmikeun jembatan Siratal Mustaqim di akhirat teh duit lagi gede miliaran dibayar lagi di akhirat aminggu syah kamu kemana karep kowe ngomong dah selain diulang kowe gitu alhamdulillah euy ya di manggar tengah ya itu alhamdulillah teu karasa waktu euy jam 2 deui urang sekedik geuning ngalakon panjang ieu teh euy jadi di jam 5 teh jadi maka ngalakon di dieu mah lakon galur euy alhamdulillah ulah diliwatan ari ngawayang di lembur batur di luar kota deuleu euy di luar Bandung nyeri hate teh make nyeri hate geus teu ngaleret geus teu merhatikeun kana lalakon wayang yang teh merangkeun jeung heureui ya ngawilujengkeun ka sadayana euy ka para karang taruna bagja pemuda-pemudi Pandawa 01 bual pukahna para pini sepuh para panitia para inohong para pengurus RW 01 para pengurus RW 01 dugi ka RW 06 mugia sadayana ageng barokah panjang yuswanya didoakeun ku Mang Cepot khusus urang mengeretengah sadayana cing balaleunghar nya cing gampil ngalah rezeki lancar usahana cing barokah kita hasil udunan dereongan RW 01 dugi ka RW 06 mudah-mudahan kasayanana cing kagentosan anu berlipat gandanya anu nyumbang 100 didoakeun ku Mang Cepot enjing cing gengeng 50 juta amin amin tak ulah kaget naon ulah kagok khusus ke Putra Giri Harja 2 lamun udunan teh ulah kagok ulah asa-asa ulah sieun teu digentosannya sabab dewek kenging amanati almarhum pun bapa den wayahna teruskeun perjuangan dan amanat di bapa di mana-mana hiji daerah nanggap silaing pek bari doakeun bari tiupan ku silaing tah ieu kalimahna tah ieu doana puasana sakitu poe tuh alhamdulillah mudah-mudahan doa dewek dina penting ieu cing ngawujud mudah-mudahan masyarakat Mengereh Tengah di RW 01 dugi ka RW 06 panjang yuswa agung barokah sauyunannya cing balaleunghar cing ngarajem usahana bageur kasep ibu bapak komo lamun nyecep mah ditabihan deui ku Mang Cepot doana ya nganuhunkeun ka pun anak panitia ka Cecep naon eta jenenganna teh Cecep Ramdhani geus dewek euy cacakan masih keneh anong masih keneh sumanget
jawabnya nyeri hati masih kena mika cinta kena budaya sorangan mual aya nu bisa mikanya kena budayana lintang di bangsana pribadi di mana-mana geus ruksak budayana tangtu bangsana ge bakal hancur deui. Alhamdulillah urang mangera tengah masih kena mika cintanya. Yang ke para penggemar seniman seniwati urang mangera tengah hapunten gitu dewek puting ieu teh gergering dewek teh. Ya ka Kang Herman Jiwaas euy nuhun katampi kagegelanana euy bakakak sareng sasepunana katampi nuhun tu pawen-wen nampi nuhun di masihan bakakakna menger tengah mudah-mudahan ageng barokah panjang yuswa amin yang kasadaya tokoh masyarakat menger tengah teka kantun kawarga masyarakat menger tengah teka kantun kasadaya para donatur mudah-mudahan cing langkung majeng usahananya amin kapayayan guru di penggemar Giri Harja 2 ka Bapak Dadang Wijaya oge teka kantun ka Bapak Ketua Karang Taruna Cecep Ramdhani sedayana para panitia neng-neng bagja tadinya ranyi di panggung didoakeun cing engal ageung nengnya amin jantan istri anu saroleh salehah rageng milik ya Bapak Deni Sujani aya suping Om Jip aya Om Jip sareng kawan-kawan naon teh kawah naon teh Bapak Deden Komar wilujeng ya Abeni uka-uka deuleu euy ku patahu petis alhamdulillah mudah-mudahan cing langkung beunghar adeni Abeni langkung majeng usahana bisa Bapak Guru alhamdulillah jejak kaloring kasiron 100.000 pada lagu Bapak Guru mudah-mudahan jika gentosannya amin Bapak Guru saja dengan anak Bapak Guru Yayan alhamdulillah bubur yuyu tuh wa engkus pada nyecep sana alhamdulillah terus ngartos di dieu mah nya di mana-mana nyecep ulah nganggo amplop sok nyeri hate sok teu kena hate sabab sok teu katempo gede leutikna alah asep guru jeung tepang alhamdulillah eta Padores aya penggemar Giri Harja 2 sareng Pamul Hegar Jaya di sayuran sareng Bos Yayat Sumping ataupun lanceuk sareng reng-rengan di ujung Berung Bapak saha tukang trompetna teh ya Tuhan aya menghujur belah mana di sini aduh terus ngadeblo merenya di usaha terus-terusan kurang penting ari awak teh montok-montok yuk terus jadi di payun cek atuh nyebut-nyebut teh panonton teh para ningalieun saha nu norompetna kasep henteu lain tukangeun goong kan bae moal naon dewek mah keun we nu penting mah saling salametkeun we itu katutupan ieu katutupan kalah ka kolong panggung cak terus ya Gedean Gus ya gitu ulah mah dikit tuh Gus sing gede namun deket di papak guai goblok sia keur mangadeblok karek ngurumu eta mah ngahianat ka aing deui baru kana dewek cengar di meureun cepot beke cepot begek cepot goreng pacut naon jadi sing balik sing dipek-pek we trompet teh
Anjir. Banyak pedas silat ya goyang dong, mereka belebuk sih deh. Hayang dekat deui trompet sia. Ganti lagu natur, ganti. Ganti jam kayaknya. Enjuk, dah eta kada-kada. Lagu naon teh? Naon polos tomo naon deh? Ya, Prastomo. Polos tomo naik angkot. Naik angkot, sekalian naik gaji. Ayo wae naik sia.